Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jalma-jalma anu kalupur jeung ngabalieur tina jalan Allah, ama maranehna ku anjeunna digugurkeun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jeung jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh sarta ariman kana saniskara anu diturunkeun ka Muhammad, jeung eta teh hak ti pangeran maranehna. Kagorengan maranehna ku anjeunna bakal dipupus jeung ku anjeunna bakal dialuskeun kaayaan maranehna. Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Eta teh lantaran jalma-jalma anu kalupur sok narurut kanu batil, sedengkeun anu ariman mah narurut kana hak ti pangeranna. Tah kitu Allah nerangkeun ka manusia misia-misia maranehna. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Nya upama maranehna papanggih jeung jalma-jalma anu kalupur dina perang sabat bae beheungna. Nya upama maraneh geus ngelehkeun maranehna borogod sing pageuh, nya sanggeus eta mah beunang dibebaskeun jeung narima panebus di mana rengse perang. Tah kitu jeung upama Allah ngarasahkeun tan wande anjeunna ngunggulkeun maraneh di maranehna, tapi moal kitu lantaran anjeunna sejak nyoba sabagian di antara maraneh ku anu sabagianna deui, jeung ari jalma-jalma anu perlaya dina jalan Allah, amal-amalna ku anjeunna moal pisan digugurkeun. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Anjeunna bakal maparin ka maranehna pituduh jeung dialuskeun kaayaan maranehna. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Jeung anjeunna bakal ngasupkeun maranehna ka sawarga anu fungsi ku anjeunna dibejakeun ka maranehna. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yeuh jalma-jalma anu ariman, upama maraneh nulungan agama Allah tan wande anjeunna nulungan sarta anjeunna nguatkeun tangtungan maraneh. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Jeung ari jalma-jalma anu kalupur mah kacilakaan pikeun maranehna jeung anjeunna ngagugurkeun amal-amalna. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah
فأحبط أعمالهم. Eta teh lantaran maranehna ngewah kana saniskara anu diturunkeun ku Allah, kituna anjeunna ngagugurkeun amal-amalna. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Nya naha maranehna hanteu ngalalana di bumi tuluy nitenan jalma-jalma kumaha balukarna anu saheulaeun maranehna. Allah geus ngabinasahkeun maranehna jeung pikeun kafirin oge nya saperti kitu deui. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum. Eta teh lantaran saestuna Allah pamimpin pikeun jalma-jalma anu ariman, sedengkeun jalma-jalma kafir mah pikeun maranehna hanteu aya pamimpin. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Saestuna Allah bakal ngasupkeun jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh ka sawarga anu dihandapna curcor walungan-walungan, jeung jalma-jalma kafir teh saruka senang jeung barang daharna caranya tuna sasatoan jeung neraka padumukan pikeun maranehna. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Jeung sawatara pangeusieun nagri leuwih kuat batan pangeusieun nagri maneh anu ngusir maneh, kami geus ngabinasakeun maranehna nya henteu aya pisan anu nulungan ka maranehna. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Nya naha ari jalma anu lumampah dumasar kana katerangan ti pangeranna teh sarua jeung jalma anu nganggap hade kana amal jahatna turta nurut kana hawa nafsuna. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Misia sawarga anu dijanjikeun ka jalma-jalma anu tarakwa anu dihandapna curcor walungan nu caina henteu robah jeung curcor walungan ci susu anu rasana tara robah jeung curcor walungan ci arak nu ngeunah pikeun nu ngarinumna
jeung curcor walungan madu anu geus bersih jeung didinyana teh pikeun maranehna aya rupa-rupa bubuahan jeung panghampura ti pangeranna. Naha maranehna sarua jeung jalma-jalma anu langgeng di neraka turta diinuman ku cai ngagolak nepi ka peujitna paregat. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Jeung di antara maranehna teh aya anu ngadengekeun maneh nepi ka upama maranehna indit di maneh pok maranehna nyarita ka jalma-jalma anu dipaparin ilmu. Naonnya anu ku manehna dicaritakeun tadi teh maranehna teh jalma-jalma anu hatena dipatri ku Allah lantaran maranehna narurut kana hawa nafsuna. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Jeung jalma-jalma anu meunang pituduh ka maranehna anjeunna nambahan pituduh sarta ka maranehna anjeunna maparin katakwaan. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Nah lain maranehna teh henteu ngadaguan naon-naon salain ti poe kiamat anu bakal tumiba ka maranehna kalawan dadak sakala jeung saestuna geus datang tanda-tandana. Kituna eling tobat maranehna teh upama kiamat geus tumiba ka maranehna. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ukituna sing nyaho wae yen taya deui pangeran angin Allah jeung geura menta dihampura dina dosa maneh jeung geura menta dihampura pikeun mukminin jeung mukminat jeung Allah uninga kana tempat maneh balawiri jeung tempat padumukan maraneh. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Jeung jalma-jalma anu ariman teh nyarita naha geuning hante diturunkeun surat tapi upama diturunkeun hiji surat anu tetela jeung didinyana disebut perkara perang katenjo ku maneh jalma-jalma anu dina hatena aya panyakitan teh narenjo ka maneh ku panenjo anu ting ceuleuyeuk cara jalma-jalma anu kapiuhan lantaran sieun ku maot nya kacilakaan pikeun maranehna. Ta'atun wa qaulun ma'ruf فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Taat jeung hade basa
jeung upama eta perkara perang geus diwajibkeun tuluy maranehna bener-bener percaya ka Allah tan wande eta teh leuwih hade pikeun maranehna. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Nya naha pamohalan upama maraneh kumawasa maraneh nimbulkeun karuksakan di bumi jeung megat-megatkeun tali warga maraneh. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maranehna teh jalma-jalma anu dilaknat ku Allah tuluy ku anjeunna ditorekeun jeung dilolongkeun panenjona. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Nya naha maranehna hante mikiran Quran atawa naha hatena dikunci. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Saestuna sing saha anu murtad saenggeusna pituduh dumibah ka maranehna setan ngolo-ngolo maranehna jeung manjangkeun angen-angenna. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Eta teh kulantaran jalma-jalma anu munafik nyarita ka jalma-jalma Yahudi anu ngarewaeun kana saniskara anu diturunkeun ku Allah. Kaula sararea bakal nurut ka randika dina sawatara urusan, tapi Allah Maha Uninga kana saniskara anu ku maranehna dirasiah. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Nya pisakumaheun teuing upama malaikat nyabut nyawa maranehna nenggeulan beungeutna jeung tonggongna. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Eta teh lantaran maranehna nurut kana saniskara anu dibenduan ku Allah sarta maranehna ngewah kana karidona ukituna Allah ngagugurkeun amal-amalna. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Naha jalma-jalma anu dina hatena aya panyakitan teh nyangka yen Allah moal ngabolekerkeun kangewa maranehna. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Jeung upama kami ngersahkeun tan wande kami nembongkeun maranehna ka maneh nepi ka maneh nyaho ka maranehna ku tanda-tandana jeung saestuna tangtu maneh bakal nyaho kana rahasia maranehna dina omonganna. Jeung Allah Maha Uninga kana amal-amal maraneh. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Jeung saestuna kami bakal nibankeun cocoba ka maraneh nepi ka kami ngabuktikeun saha jalma anu nya-nya jihad di antara maraneh jeung jalma-jalma anu salabar di antara maraneh jeung kami nguji ihwal maraneh. إِنَّ
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Saestuna jalma-jalma anu kalupur ngahalangan batur tina jalan Allah jeung baheula ka Rasul saenggeus pituduh tetelah ka maranehna teh moal balai saeutik oge ka Allah jeung anjeunna ngagugurkeun amal-amalna. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Yeuh jalma-jalma anu ariman masing taat ka Allah jeung masing taat ka Rasul sarta poma maraneh ulah ngajadikeun amal-amal maraneh baratal. Innal kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Saestuna jalma-jalma anu kalupur tur ngahalangan batur tina jalan Allah tuluy maranehna paeh dina kaayaan kupur nya Allah moal pisan ngahampura maranehna. Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Mugituna poma maraneh ulah ngarasahina jeung ulah pisan maraneh ngemis menta badami lantarannya maraneh anu leuwih punjul sabab Allah menyarangan maraneh sarta anjeunna moal mepohokeun amal-amal maraneh. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Saestuna tayalian kahirupan dunya teh ngan kaulinan jeung kasenangan tapi upama maraneh ariman jeung tarakwa anjeunna bakal maparin pirang-pirang ganjaran ka maraneh jeung anjeunna moal mundut harta banda maraneh. Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum. Upama anjeunna mundut harta banda maraneh ka maraneh jeung anjeunna maksa mundut ka maraneh tan wande maraneh bakal karoret jeung anjeunna bakal nembongkeun kangewa maraneh. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Tah maraneh teh jalma-jalma anu diajak kana ngadermahkeun dina jalan Allah jeung diantara maraneh aya anu koret padahal sing saha anu koret nya koretna teh pikeun dirina sorangan jeung Allah teh nu maha beunghar sarta nya maraneh anu loba kabutuh. Jeung upama maraneh ngabalieur Allah bakal ngaganti maraneh ku kaum anu lian anu tuluy maranehna hante jadi kawas maraneh.